Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Gombrang. Ieu dongeng para mitra karangan Dede Rukmana KS ayeuna nincak bagian ka-32. Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun harita santika neraskeun obrolanana yen manehna wawanohan sareng hiji istri teh cenah para mitra eta teh putrana Ki Bogel. Kumaha atuh para wargi Ki Karta alias Si Gombrang barang ngabandungan eta carita anu jadi anakna mangga urang teraskeun. Santika tuluy tungkul atuh para mitra. Ngadenge eta kecap Ki Bogel Karta kuat kaluncat ti hendak tempat ieu. Hah? Saha? Didengian anak si Bogel nu ngamusuh ka Abah. Aduh, natira atuh bobogohan teh euy. Kuat keteu apal ka anak jelema jahat eta teh. Ki Karta molotot kaget. Sadalah ningsih anu keur kaprak-keprok di dapur milu nyampeurkeun. Kumaha Santika didengian teh hidup reureujeungan jeung saurang wanoja terahna anakna si Bogel? Laresma nanging sakawitna sakediki abdi teh teu nyangki. Nanging ayeuna saparantos terang hati abdi janten bingung itu kumaha kieu kumaha. Sareng depan anjeunna ge sami teu terangeun yen abdi putrana salirabah Karta. Pikeun sakedapan Makarta jeung Ningsih silih reret nu ngandung harti kudu kumaha jalan kaluarna. Teu lila pok Karta kedal ucap. Ari Abah mah nyareuk moal ditah moangan lamun bener-bener kitu. Nyata maneh aya hubungan jeung anakna si Bogel teu naon-naon asa daek nanggung sagala kajadian nu teu di anon teh ti anggalna teu dipikir ti anggalna. Syukur-syukur si Bogel daek babalik pikir ku nempono jadi anakna. Pedak we keur Abah mah halanganana ari sabab anak mah dosana jeung teu nyaho naon-naon kitu. Kitu para mitra pamanggih Ki Karta sedeng Ningsih can waka ngajawab. Kumari man harumojong kana niat abdi. Santika dugdeg hatena sok sieun antara hate indung jeung bapa beda. Teu lila pok Ningsih kedal jawaban. Ma lainnya tujuan tapi dumasar kana kanya maka hidup prak wae. Hidup rek nuluykeun hubungan mah jeung anak si Bogel ge. Lain saha cenah panelahna? Puspita mah. Saha? Puspita? Nuhun mah Puspita. Oh, jadi keke da dengaran teh Puspitanya. Keke. Lain alus ngaranna mah repok jeung hidup mah naon cenah wadalan Puspita teh? Senen bae upami telepat. Oh, cocok jeung repok jeung wadalan hidup atuh. Nari Santika poe naon dilahirkeun teh cing kawas terang epan Kang Karta menuju Suung. Hehehe, na jantung ukuran ge Abah mah tetep nyaho atuh. Nah naon wadalna? Oh. Alah pokona mah lain cuma di ngacir lain. Abah mah eta mah namisasi atuh bah. Teu janten cendak Abah teh sareng emak teh nya tujuan. Nuhun atuh. Horeng jembar panalar Abah teh ampuh lungguh teh tuning leres pisan. Pokona mah caang Padang Abah teh teu geuneuk teu maleuk-maleuk caang bulan 14 teh Abah cek Santika. Ngarabu dampa suku indung jeung bapa. Saterusna antara Ki Karta Ningsih jeung Santika ngarobrol. Nema kana sejen perkara ngan tetep nu jadi bahan carita mah. Ngeunaan hubungan Santika jeung Puspita bakal kumaha engkena mun seug Puspita teu diridoan kun si Bogel bapana. Tapi pikeun Santika hatena geus gilig. Rintangan naon bae oge demi jiwa Puspita bari sakalian ngawanohkeun dua kolotna deui nu kiwari masih keneh bendeng. Poe mimiti maju kadatang namang sapeuting sorasa satuan peuting geus mimiti rame di sarada mapag datangna peuting nu sakedeung deui bari sumandi. Langit lenglang taya mega nu jadi panghalang sumirat peuting ngagebur hurung mere caang ka insan nu liar ti peuting. Bentang baranang mapaesan langit anu lenglang. Kaayaan lemur dukuh ti mimiti ayana karaman-karaman nu diakibatkeun ku jahatna pihak Ki Jaladri. Kiwari mimiti aman eueuh kajadian nu teu dipikahayang. Tapi kaayaan kitu ukur nincak tataunan ari sabab kalemur dukuh peuting eta geus aya kila-kila teu hade deui bae. Hawar-hawar anjing babaung ditema ku nyeorna angin nu nyeah lir ibarat nyeahna cai nu keurecaah.
bulan mencrong hal bulan moncorong hiji tangarapikeun hiji makhluk nurek ngalaksanakeun niatna. Mangsa peuting eta sinar at para mitra ngegebur hurung di awang-awang. Eta sinar ngalimpudan saurang jalma nurek niat jahat ka pihak jiwa si Gomrang alias Ki Karta jeung sakabehna. Eta sinar beureum nu katelah Ki Panembahan Guriang Sangkala ngemban pancen ti saurang jalma nu geus jadi rahayatna nyatana Ki Boge. Ki Panembahan Guriang Sangkala anu geus aya saluhureun lemur dukuh samalah Ki Panembahan Guriang Sangkala geus teu kudu lieur neangan tempat Ki Karta. Kusakali neuteup ge Panembahan Guriang Sangkala geus apaleun. Teu lila bareng jeung nyahna angin di barung kupating cungungungna ajag, Poki Panembahan Guriang Sangkala kedal carita. Tetela, ulah teh samar yen rek diala nyawa dipetik pati, dicabut umur nu ieu imahna. Awas ya, geratatan-tatan pikeun pindah tempat anika deuleu. Kitu ceuk Ki Panembahan Guriang Sangkala. Wanci beuki maju ka peuting, sora anjing tuluy manting, lir ngabejaan ka lembur geus aya deui makhluk nu teu dipikahayang. Ki Karta jeung Santika silih pelong teu lilapok Santika kedah carita. Abah, kajadian sarupi kieu kaalaman waktos abdi nuju aya di sisi talaga. Nanging jelas sanes datang ti talaga, tapi ieu mah aya makhluk sanes nu bade ngarah jiwa ka jiwa Puspita. Kalih ka diri abdi, cek Santika. Ki Karta ngahulang. Geus lah, pokona mah nya keun we antep lah tapi ketang. Heuh geus aya dewe kajadian teh. Pikiran ieu teh moal salah pagawean salah saurang jalma nu tetep hayang puas ka pihak urang keun cia. Naon cenah itu ieu nya? Cek Ki Karta alias si Gomrang. Waspada bisi kalemurna aya kajadian nu teu dipiharep. Tapi kakarage Ki Karta jeung Santika rek ngab nyarita. Teu kanyahoan panto imah nu ditulakan tebet berai muka. Ka abus jandela pangkeng. Samalah lain ukur kitu tapi kadenge ku Ki Karta aya nu si Gomrang jeung ku Santika. Punten, ku Ki Karta atawa si Gomrang jeung ku Santika di luar aya nu seuri meninggal gak-gak. Harita ka si Gomrang ngisaratan ka Santika pikeun ngajaga ningsih indungna. Wayahna awak maneh mah jaga heula indung maneh Santika dah. Keun eta makhluk mah disanghareupan ku Abah. Cek Ki Karta. Jung nangtung teu poho Ki Karta ngijieum tasbih ceceklan Santika, pamahanan Kiai Sobar. Sanggeus kitu jorela celeng calegedeg Ki Karta alias si Gomrang geus nangtung mancuh di luar imaheunana. Gede hati anika, rek newak diri kula ha? Bisa anika teh nyaho? Tur teu apa kula saurang jalma nu keur tetapa. Kurang lebih 200 tahun kaliwat. Yang 200 tahun nu baris datang, nya di diri kula nu bakal jadi jelema panggagahna, sakti mandraguna manggulang mangguling, geus moal aya jalma sejen nu bisa njaga cita-cita jeung karep kula. Kanyahokeun ku andika kula katelah Panembahan Guriang Sangkala. Anggur sing andika geura tarimakeun, yen dina peuting ieu aja nu geus moal bisa ditolak deui. Ari sabab di mana diri kula teu hasil ngalah nyawa andika, meureun kula moal tulus nyeseup sari maduna anak si Bogel nu geus dipasrahkeun ka diri kula minangka tanon. Ku sabab kitu sok tong loba teuing cetak ari sabab awak andika moal aya kakuatan deuleu. Cek Ki Panembahan Guriang Sangkala nu jirimna kalimpudan ku sinar beureu. Si Gomrang alias Karta dirina waspada. Yen ieu jelema anu geus satengah siluman setengah jalma nu moal salah mibanda ajen tahapan ilmu di saluhureun dirina. Si Gomrang harita tuluy nyarita. Ih, Guriang Sangkala, ai pikeun kuring mari nya mah kudu ya. Maot dina peuting ieu teh jadi masalah. Asal geus dikeresakeun we kudu ngaresakeunana. Sabab asal ti Allah kudu mulang deui ka Allah. Ulah cara anika hirup teu modar henteu, hirup henteu modar henteu. Ye, teu pupuguh malayang kitu. Wah, kurang ajar sia kumaha wani nyarita kitu ka aing, ha? Ka Panembahan Guriang Sangkala deuleu. Geura rasakeun ieu. Ieu tindakan ti kaula. Kula nu baris ngagenyeleungkeun dunya dina kancah dina kadugalan ieu. Geura nyemah sia ka aing. Geura serah bongkokan sia. Ku aing bakal dipodaran. Pokona mah sia bakal dipetik pati ku aing. Dipunggal cangga sia.
ti ditu na aduh dorwe bisinya hayang ngasaan mah getih si karta moal kudu make dikoretkeun atuh nya wani mah sok teu puguh teuing mungkin naon atuh mun kitu anjeunna malaikat malia malaikat maut malaikat maut malaikat penyabut nyawa kitu tukang nyabut nyawa kuring moal walakaya Aisyah model kitu kene keulanan atuh lamun Anika bener-bener wani gerawan ye wah buang syat alat-alat cuma paka Anika umur syahana pun kaula gerat tadah ye ciat panambahan kuriang sangkala harita para mitra sadaya atuh harita keneh manehanana nyerang bari ngaluarkeun sinar beudem ka palabah nangtung nasi gomrang tapi si gomrang waspada ceuk paribasana manehanana ngoning dina ngahareupan eta masalah manehna curalit kalayang plos sinar beureum teu keunakan awak si gomrang tetela Anika mipanda karikatan gerak euy rasakeun siriwik angin leutik tapi berat narajang ka si gomrang jingkrak kagigir atuh angin labas akhirna nembrag ka hiji tangka langsung rebah sapada harita dua kali kaula bisa dihindarkeun ku Anika tapi pikeun gempuran katilu nista maca utama katilu kaopat kalima jiwa Anika geus moal bisa nyingkaan deui gempuran gula geura rasakeun ye belesat teting di mana jona dua panah ting belesat ngarah awak jiwa si gomrang tapi jelas pikeun kasakitu kalina si gomrang tetep rikat jeung waspada carincing pageuh kancing saring pageuh ikat ceuk paribasana dua panah teu ditewak tapi dipapal ku muterna tasbih para wargi kaum dang atuh harita para wargi sadaya kadenge ku sakabeh lembur di jumantara aya sorangan jelegur si horeng akibat bantrokna dua kakuatan panah kaluar tina jirim sinar beureum ki panambahan guriang sangkala jeung tasbih nu lain satasbih para wargi yengan syukura simbol salaresna pamikurang dilenyepan para mitra sadaya simbol-simbol ieu mugi-mugi we tatu tiasa hartosna mah kalenyepan ku urang sadaya kabongkar rusiahna atuh disebatkeun nyaeta panah anu kaluar tina sinar beureum ieu para wargi lambang kaangkara murkaan gitu lambang-lambang kaangkara murkaan anu memang tiasa diperuhkeun ai tasbih di dieu ngarupikeun lambang amal soleh gitu lambang amal hade kahadean para wargi mari sok dianggo wiridan gitu atuh kanggo ngetang-ngetang wiridan anu biasa ngetang sok sanes teu dietang ge para wargi atuh teu sabios-bios cenah jumlah nama teu janten ukuran gitunya ngan saena gitu dietang saena mun hoyong pasnya dietang namun deui hoyong pas sakedah dietang nganggo tasbih tah ieu lambang-lambang para mitra lambang kahadean amal soleh gitu dianggo ge kanggo non teh wiridan mangga tuh para wargi sadaya upami ku urang dilenyepan mah insyaallah tiasa kabongkar sari-sarina cariyosna kitu mugi-mugi we atuh kaangkara murkaan teh tiasa hancur ku kahadean kitu dina ieu dongeng margi tugas urang teh kedah nanyeurkeun kebebeneran atuh cenah nanyeurkeun bebeneran para mitra amar ma'ruf cenah kitu sareng ngentang ngaberantas kadoliman para mitra sadaya anu mulia mangga atuh tujuan urang nyaeta dina amar ma'ruf nahi mungkar mugi-mugi salamina kenging panang tayungan tinu maha kawasa dina ngadegkeun eta masalah da sok kitu dina ngoning non teh urang ngadegkeun bebeneran mah kitu ngaberantas anu dolim seueur pisan gogodana teu cara biluk anu dolim para wargi kana hal-hal anu teu ecreug babari pisan cenah kitu da setan da tuluy we ngurilingan di sakuliling bungking urang teh kitu margi anjeunna mah boga paspor cenah kitu pikeun ngaganggu umat manusia sangkan bilu ka setan kitu boga paspor nu maha kawasa maparin paspor ka setan pikeun ngaganggu umat manusia namun insyaallah upami manusia nu kandel imana insyaallah moal kaganggu moal kabawa ku sakaba-kaba
Ngawi syaratna urang kedah singkanel keimanan urang ka rumah kawasa sangkan urang para wargi sadaya teu kabawa ku sagaba-gaba terutami ku pangajakna setan. Mangga urang teraskeun. Harita Ki Guryang sangkala cumarita. Hati-hati lah pikun sakitu kalina. Andika tetap masih mampu ngahindar tina ancaman jeung kempuran jurus kula. Nerasakeun sia. Kolebatkan awak si Gombrang anu melesat rupa hideung si horeng pakarang rante anu huluna ngabentuk orai siap macok mangsana. Si Gombrang rewas deui bae yen tetela peuting ieu dirina kudu bener-bener nguras sakabeh ilmu panemu jampe pamake. Nguras sakabeh aji kasaktenan. Si Gombrang bingung naha kudu kunaon pikeun ngalawan eta rante nu tuluy ngancam beheungna. Luncat kakenca tetep kena kakatuhupon kitu kene saterusna awak si Gombrang luluncatan nyingkahan bahaya nu diakibatkeun ku Panembahan Guryang sangkala. Geura ketrukeun sakabeh ilmu andika Gombrang tembongkeun ka bisa sia deuleu ha lumpat ka mana sia geus moal bisa deui sabab peuting ieu umur andika kudu ngencar tina raga. Rasakeun sia. Ki Panembahan Guryang sangkala terus ngincer kalemahan si Gombrang. Akhirna si Gombrang ngetrukeun sakabeh elmuna, ngetrukeun sakabeh wawasena. Samalah panca braja sarining tunggal langsung dipetakeun, nu dikombinasikeun jeung jurus batu nunggul, nu geus sampurna tahapan elmuna. Harita keneh para mitra reup si Gombrang peureum, batin museur kanu ngusikeun dirina. Sedengkeun saluareun awak si Gombrang dijaga ku lapisan tanaga nu kacidarohakan. Kajadian saterusna tasbe terus muter lir aya nu muterkeun. Satiap huru rante datang tasbe terus mapag. Akibatna geus teu bisa dihalangan deui dua kekuatan ilmu masing-masing ngeusi kana dua pakarang. Bantok hiuk krak tasbe kabeulit ku eta rante. Saterusna antara rante jeung tasbe tuluy silih bedol ku ngaliwatan masing-masing tanaga batin. Tina tasbe lila-lila kaluar sinar bodas akibat nahan geteran tina rante anu ngaluarkeun sinar beureum. Sedengkeun jiwa si Gombrang najannya para mitra bisa lepas tina ancaman rante, tapi tetap salian ti rante tina jirim Panembahan Guryang sangkala kaluar hiji pakarang. Eta pakarang disebut tambang kahyangan. Tambang kahyangan teh bentukna modelna sarua jeung ciga orai ngan beda saeutik kahuluna ibarat tali panyangreut. Si Gombrang teu galideur dirina percaya kana kakuatan jiwa sorangan. Najan dina umur katingaleun da puguh Ki Panembahan Guryang sangkala hirup samemeh 200 tahun geus kaliwat. Sedengkeun si Gombrang budak kamari anu kakara boga turunan hiji. Samalah mah mun dibandingkeun jeung ku buyut Cakrabuana Mbah Gantarang, Ki Panembahan Guryang sangkala leuwih kolot, leuwih loba pangalaman, leuwih loba dina ngoning manehanana legok tapak genteng kadekna. Si horeng memang kitu kaayaanana. Guryang sangkala leuwih ti heula ayana hirup di alam dunia. Para wargi sadaya, Ki Panembahan Guryang sangkala seuring ngegap-gap. Ani kamu bisa ngejat tina ancaman senjata tanawang kahyangan. Moal bisa ngejat tambang kahyangan senjata paling hebat deuleu. Pakarang rante bisa dibendung ku pakarang andika tapi pakarang tambang kahyangan moal bisa tetep bakat gerat beheung andika deuleu. Kitu ceuk Panembahan Guryang sangkala saterusna metakeun tambang kahyangan anu teu salah deui nyangreud kana beheung si Gombrang. Tambang saeutik-saeutik narik beuki lila beuki ponok. Saterusna geus teu bisa nahana ponokna eta tambang. Najan kitu ilmu panca braja sarining tunggal tetep ngalapis sakujur awak si Gombrang. Malah tina gesekan antara tambang jeung lapisan nu ngalapis beung si Gombrang kaluar haseup-haseup ngelun. Geus teu kacaturkeun sakumaha lilana tarungna antara Panembahan Guryang sangkala jeung jiwana si Gombrang. Nganu jelas waktu mimitinga gayuh ka subuh samalah raongna sora hayam geus atra kabeh atu kadenge malah teu lila balebat ti wetan geus rek hibar. Ki Panembahan Guryang sangkala reuwas lain di kieuna. Kusabab kitu jirimna kapaksa kabur bari ngalepaskeun pakarang rante. Sabab pakarang rante tetep kabeulit ku tasbe gagaman santika. Sedengkeun tambang kahyangan mah sakali di bedol ge manehna alesot sorangan.
Wah, andika Gombrang ulah majar bisa mapakan ilmu aing dulu, ha? Penting ia kula teu bisa nyabut umur sia, tapi daguan mangsa bulan purnama engke. Sia baris ngalayang jiwa dulu. Ceki panemahan Guryang Sangkala bari terus ngabelesat ngejat. Nyulusup kana mega-mega nu tinggaredat satu tas sinar beureum ngils. Sora anjing jeung seahna angin lusles teuing ka mana initna. Si Gombrang sadar. Nya satu tas panemahan Guryang Sangkala ngils si Gombrang ngeureunkeun elmuna. Karasa sakujur awakna harita para mitra. Tulang-tulang meuni asa caroplok. Samalah ku sabab tarik teuingna keur tanaga batin. Awak si Gombrang ngagaleong nu antukna magebru, si Gombrang ngagebru. Teu kuat nahan tangtungan awakna. Santika jeung Ningsih puguh ngarasareuwa sok sieun salakina bobor karahayuan. Kang Karta, kunaon eta duha? Santika kumaha atuh Bapa hidup ya? Tulungan Abah hidup. Ningsih ngagugulung awak si Gombrang. Ma sing tenang ma, da teu sawios-wios Abah mah. Ieu mah sapila kadar naker tanaga batin wungkul Abah teh. Untungnya salira Abah kiat ngabendung gempuran-gempuran si Guryang Sangkala. Daun abdi mah tos wah, tos nyangking Pancabraja mah sarining tunggal tangtos abdi nu bakal majeng ngayonan si Guryang Sangkala. Ma, ayeuna mah urang-urang yeuh orang sana kalebet lah. Santika tuluy atuh mawa bapana Ningsih hideng naheur cai pikeun ngompres awak salakina. Teu loba catur bapana anu keur ngalempreh di pangku kusa kunu jadi anakna. Anu ngaran Santika malah Ningsih ge tuluy nyarita deui. Duh. Nah, amene aya mun teu anggeus-anggeus atuh kaributan teh nya. Beres ieu datang ieu, beres ieu datang ieu, mitobat Gusti gara-gara talajak saurang jalma nepi ka remet kamale. Remet kamale harianeun si Bogel geus moal salah deui alpukahna si Bogel ieu teh nu keukeuh hayang ngarebut deui kakawasaanana. Ceuk Ningsih bari terus ngucurkeun cai nu geus haneut kana wadah. Sanggeus kitu tuluy dibawa ka tengah imah. Ari Santika tutas ngarawat deui nawatan tasbe tetep meulit jeung pakarang rantai gagaman Guryang Sangkala. Ngarasa kaget ari sabab eta rantai asalna hideung satu tas kagesek ku tasbe nu hurung ngagebul teh rantai robah rupa samalah robah barangna eta rantai estuning teu kaharti ku pikir Santika ari sabab robah jadi iteuk anu rupana wulung. Siga nama milik aing meureun hayang nyaho arek ditanyakeun ka Mama Kiai Sobar. Naon atuh jawabanana? Luput can kapikir ku kuring mah ye can kahontal ku ilmu aing mah. Kitu ceuk pikir Santika bari tuluy ngarawatan tasbih ajaibna jeung iteuk wulungna. Sedengkeun si Gombrang terus diubar aber ku Ningsih. Nya teu lila mah atuh si Gombrang pulih deui sadar deui nya si Gombrang beunta. Red ka Ningsih jeung red ka anakna Santika. Aduh. Abah hampir-hampiran kadesek we deh. Mun nyangking ilmu batu nunggul jeung Pancabraja sarining tunggal, puting ieu Abah kudu geus jadi korban we katelengesan si Guryang Sangkala. Yuh. Abah kapaksa kudu nurunkeun ilmu Pancabraja sarining tunggal ka hidup Santika. Keun bae can manjing umur ge. Geus loba dasarnya jeuh hidup. Ayeuna mati sempat poe ya kareup hidup kudu bener-bener neuleuman eta ilmu Kiai Sobar. Bisi ilmu Abah teu mempan pikeun ngayonan si Guryang Sangkala kasep. Kitu ceuk si Gombrang atuh saterusna mah kajadian nu kaalaman ku si Gombrang. Sakedet ge geus tepi ka sakabeh pangeus lemur dukuh. Tuna heula kayan di lemur dukuh kiwari urang guar kumaha lumampah saterusna pikeun si Bogel anu hatena saraka tur ngancik rasa dendam dengki ka pihakna si Gombrang. Si Bogel poe eta tetep tenang estuning henteu curiga. Munu jadi pamajikanana terus-terusan jadi mamangsa ki panembahan Guryang Sangkala. Dina mangsa poe nu hade Ki Boge tara-tara tisasari panona tuluy-tuluyan neuteuk ka Sari Puspa nu beuki dieu beuki tambah sakujur awakna beuki begang di barung ku beungeut sepak pias lir taya getihan. Teu lila Ki Boge kedal tumanya. Cari nah ieu teh tempuan akang wae kana awak maneh teh bet asa beda. Nuasa neuhneur ngeusi ayeuna katemongna bet begang jiga kurang sare. Pan sidik tiap peuting tara liar da sok aya gigireun akang. Samalapan nyawa sorangan ti poe mangkukna akang can pernah ngayakeun sakumaha ilahna. Nu rumah tangga
tapi nahabet kieu jadina beungeut sepa awak begang jika kurang dahar pagawean ukur ngalamun. Sok terangkeun naha aya kajadian naon atuh nu geus tumiba ka diri sari teh. Pok bejakeun mumpung si Puspita keur eueuh. Si Bogel neuteup antep kanu jadi pamajikan. Sari Puspa ukur batina we para mitra bati nyurucudkeun Cipanon. Rek betus terus terang hate asa aya nu ngahalang. Duh Kang Bogel nurutkeun hate abdi mah. Hayang nerangkeun hiji kajadian nu geus tumiba ka jiwa kuring. Salila nu geus karanapan tapi bibir hese pisan rek. Ibarat anu asa dirapet tur aya nu ngancam. Oh. Jadi? Hah? Jadi awak maneh teh? Si Bogel molotot kaget. Saha geus wani kurang ajar ka awak maneh ha? Pok bejakeun. Hese Kang. Sari Puspa terus asup ka jero langsung mebeutkeun awak ka tempat pangsarean Ki Bogel ngahulang. Delila kadenge hiji sora nu jelas panambahan guriang sangkala. Samalah lain ukur sora panambahan guriang sangkala wungkul. Tapi keayaan alam nu asal caang bet ngadak-ngadak robah jadi poek. Malah mah para mitra anjing tuluy babaung disabudeureun eta tempat. Anika teu kudu bingung-bingung Bogel. Sabab ieu sakabeh lain kahayang kula. Kula pila kadar ngalaksanakeun pancen. Penting mangkukna kaula geus ngajegal jiwas ngajaja siwa si Gomrang. Kula can aya kasempetan pikeun nyampurnakeunana. Sedeng nu kaalaman ku pamajikan Anika geus moal bisa diganggu gugat. Sabab samemeh kula nyeseup sari madu anak Anika. Leuwih teu lah kula hayang nyeubeurkeun jeung pamajikan Anika kitu Bogel. Cek sora nu kadenge ku ceuli batina si Bogel. Si Bogel harita reupkeun krai pias kasalahan nu geus dipigawe. Tetela jadi malines ka diri sorangan. Tamiang meulit kabitis anu cilaka teh pamajikanana. Teu kiarasa Ki Bogel nyarita. Sangkala panjang jina ge lain kitu. Di mana kuring ngalangar janji? Nyata teu daek jadi rakyat Anika. Kuring siap jadi sato pangeusi Gunung Karedong. Tapi ari ayeuna na bet wani ngagadabah pamajikan dewek deuleu. Turun ge ditambah jeung anak dewek. Nah menika cida teuing pamenta teh. Meni rampus teuing. Bungan salah sorangan sia Bogel. Saha nu datang menta tulung? Apan lain kaula tapi Andika sorangan. Sedeng kula rek ngamangsa anak Andika can cukup waktuna. Sabab ngadagoan waktu ngadagoan sumpah deuleu. Nyaeta ku jalan neangan waktu anu mustari. Sabab pikeun ngamangsa anak-anak Andika kula hayang langsung sarua jirim jiga jirim manusia nurumingkang di alam rame di alam pawenangan ame senang karasana teu jiga kieu. Wah licik sia mah. Teu bisa guriang sangkala lamun kitu kajen sumpah kula rek dicabut deui. Moal daek ngabdi ka luluhur Andika mana komo. Ya, sok komo pancenan teu daek ngalaksanakeun tugas. Nyaeta kudu ngarogala si Gomrang. Eta mah kari kumaha Andika. Tuhu kana janji Andika bari salamet. Tapi lamun luncilan lancalinci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Ingkar tina janji Andika wayahna Andika baris jadi sato. Kabus pamajikan katut dua kolot Andika. Sedeng kula tetap baris nuluykeun kahayang kula nyata marengan geterna. Senang hate jeung pamajikan Andika. Kitu tapi sing teu nyaho. Teu bisa si setan. Hah? Tibapan pamajikan aing tuluy-tuluyan jadi lalap Andika leuwih hade si Bogel jadi banusan. Wah, kumaha karep sia deuleu. Ngan ulahannya ka mun dina poe nu baris datang. Di mana hate boga kerteg ngabedokeun kana naon nu geus dilisankeun. Mangka kula bakal kedal supata. Sangkala kedal supata, hah? Cek panamahan guriang sangkala nu kadenge ku ceuli si Bogel. Ki Bogel terus ngahuleng poe eta mimiti hate si Bogel kaancikan rasa hanyaka. Jaladri kasedih tumiba ka dirina, rasa kasusahkeun kana jiwana. Mun sokomo sanggeus nempo kaayaan anak pau awak pamajikan. Jaba bebegang jaba kanyos samalah beungeutna sepa es tuning pias koneas. Rasa kaduhung geus numpuk dina kalbuna. Waduh. Aduh, sugan teh moal kieu jadi na tetela paingan nu bener tetep bakal bener.
Nu salah tetap bakal salah. Moal pahili antara bener jeung salah. Nah hadiri menihayang wae ngaberung nafsu pikeun ngakalakeun jiwa si Gombrang. Nu padahal ku hate aing di aku yen sakabeh raja kaya lain hak milik aing. Tapi jelas milik si Gombrang warisan tinu jadi kolotna. Aduh, cilaka geus kieu pamajikan bakal tuluy jadi kolot pokona mah. Heueuh, pamajikan bakal tuluy jadi sasaran. Samalah nu jadi anak kana pasti. Kumaha carana pikeun aing kasaha mentap tulung. Tapi mun aing ingkar janji kana pasti balai nu bakal ngajadi. Awak aing baris jadi sato panggeusi Gunung Karedong. Ceuk Ki Bogel bari ngajenggutan pubuukna. Sedeng Saripuspa tuluy nginghak dirina geus teu bisa nolak sok sumawana barontak ku sabab lain lawaneun memeh dahar. Lain pagawean memeh sasara. Cacakan salakina nu geus tetela jawara kahot teu bisa ngahalangan. Aduh, kada teuing ngajeritna hate anak aing. Suspitana atuh hate emak bet nyaluyuan kada tekan bapa hidup. Duh Gusti, horeng teu jaga-jaga teuing. Kitu ceuk Saripuspa. Teu karasa waktu beurang geus kaganti kudang tanang menang sapeuting. Sore keneh bulan geus temong moncorong sumirat peuting geus rek nyaangan ka insan nu rek liliaran peuting. Puspita satu tas beurang najajab katresna jeung buah hatena nyatana Santika tuluy numpi teu pisan nepungan nu jadi kolotna. Ari sabab Puspita es nuning kanyerian ku ngadenge beja ti Santika. Peuting beuki jempling iwal papaes peuting nu kadenge atra tur jelas. Hawar-hawar geus kadenge nyaorna angin anu ngagelebug disusul ku babaungna ajag leuweung. Puspita nu geus mimititi brasarena betuku hanteu. Puspita lilir barang Puspita lilir gebeg tersakujur awak Puspita ngageleter. Ari sabab jandela pangkeng nu geus ditutup pageuh bet berai muka. Acan ge Puspita sadar kadenge ku ceulina di lebah jurup aya nu ngajak seuri. Seuri mata krui rei karareueung malah mah lain ukur seuri di barung ku jirim nu kalimpudan sinar beureum. Puspita, kagelisan anjeun memang lain tanding bidadari. Samalah mun ceuk dibandingkeun jeung gelisna Dewi Sintawati masih gelis diri anjeun. Ngan hanyakal pikeun waktu ayeuna urang can bisa ngalaksanakeun kerteg angen ari sabab kahalangan ku sumpah tanpa kula tapakula nukari sababara waktu deui baris datang. Wayahna sabab kula di mana rendengan jeung nu geulis hayang sarua jirim teu kalimpudan ku sinar beureum. Kitu ceuk eta sinar nyatana panemahan Guryang Sangkala mus datang ka imah Puspita. Puspita teu bisa nyarita kesang badag kesang tiis, kesang badag kesang lembut harita maseuhan sakujur awak. Bari hate dagdigdug ratug lila-lila eta sinar beureum ngajauhan. Antukna les kaluar jandela pangkeng. Nutup deui Puspita sakedapan terus ngahuleng. Batina teu weleh dilalangsean ku kajadian nu lain-lain. Ampun Gusti, nabet kieu kajadianana atunya. Nasib diri bagja awak Kang Santika tulungan abdi Kang. Bawa abdi ka tempat anu jauh ti dieu Kang. Duh ampun. Kang Santika tulungan abdi Kang. Akhirna Puspita teu bisa nahan geteran kasedih nyegeruk ceurik. Dicua beungeut nyusup kana angelna. Sedeng kajadian saterusna memang hese pikeun dicegahna. Peuting eta dina mangsa bulan purnama panembahan Guryang Sangkala geus aya di pangkeng nu dipake Saripuspa. Saripuspa nu keur ti brasare beteu ku hanteu. Sawaktu ki panembahan Guryang Sangkala datang, Saripuspa sok terus lilir anu saterusna hudang. Saripuspa barang ret kajirimna nu kalimpudan sinar beureum. Hatena geus ting sareblak jajantung mubuh ratug. Ari sabab geus moal bisa dihalangan deui. Dirina yakin peuting eta baris kajadian dina waktu 2 atawa geus lawas. Dina waktu geus lawas kaliwat. Yen dirina bakal ngalaman dirungrung ku panembahan Guryang Sangkala. Nu bakal nu jasadna geus memang matak pikasieun. Sedengkeun Ki Boge anu geus ngintip di luar. Hate Ki Boge sarua ratug sok sieun aya kajadian nu tumiba kanu jadi pamajikanana. Atuh para wargi samalah panon mah meh-mehan peureum awahing ku kaserang tunduh dibelel-belel ge bari noong tina bilik nu carang. Pok Ki Bogel kedal carita. Aing hayang nyaho naon nu rek dipigawe ku Guryang Sangkala ka pamajikan aing.
Saterusna Kibogel najan hate tetep risi kapaksa rek ngabandungan kejadian anu lumangsung. Panemahan Guryang sangkala satu tas di jero pangkeng Sari Puspa terus keda carita. Bagja temenan Sari Puspa. Andika estuni hideng sorangan gera bagiakeun diri kula Sari. Peting ieu urang baka jaja prasaka suka. Kadengikeun sora ragegna anjing tanggara kahayang kula estuning dirojong ku ragegna anjing. Ieu ciciren peting ieu dihibur ku Wirahma Gending. Ulah rek baha ari sabab geus karinuluykeun Sari Puspa. Cek panambahan Guryang sangkala harita teh. Harita barang didatangan ku Guryang sangkala. Sari Puspa jejebris malah maparamitra. Make jeung nyarekan sagala rupa tapi Guryang sangkala tuluy manehna cakakak teh seuri. Anjeun moal bisa nolak tidak kahayang kaula Sari Puspa. Ceki panemahan Guryang sangkala tuluy harita teh paramitra. Ngaluarkeun sinar beureum ka sakujur awak Sari Puspa. Aneh naon nu kabandungan aku panon Kiboge jelas matak panas karasana. Harita sabab sakabe pakaian Sari Puspa. Harita teh paramitra. Tanpa anu ngalaan estuning teu bisa dicaritakeun deui ku carita. Harita kene aneh kajadian nu tumiba ka Sari Puspa. Memang asa di luar pipikiran manehanana teu kahontal ku akalna. Antuk nama penting eta Sari Puspa dirina dibawa kana rupa-rupa impianana. Geus hese pikeun digambarkeun ku carita. Sedeng Kiboge anu tetela geus sidik nempo hatena terus berontak hayang nyegah peta pola Guryang sangkala. Tapi tetela sakitu ajol-ajolan Kibogel hayang cengkat estuning hese lir ibarat kena ku hukuman jadi arca. Setan sia kurang ajar. Si panemahan Guryang sangkala dasar iblis ya. Kibogel adug-adugan hayang bisa nulungan pamajikan nu sasat keur dibawa ke alam jauh pisan. Tetela kiwari kakara kapikir ku hate si Bogel. Yen buah tina laku teu payus kiwari jadi ngabukti. Dirina nu baheula rek ngagadabah ningsih nyata pamajikan si Gomrang. Estuning teu boga rasa kumaha pikeun ningsih. Kumaha pikeun si Gomrang ari ayeuna jelas kabandungan tur karasa. Ku batin sorangan yen pamajikan diruksak deungeun teh estuning matak nyeri. Nulungan teu bisa nyegah sok sumawona iwati hate nu panas jeung batin nu sedih. Ieu para mitra sadaya ilmu rasa jeung rumasa kitu. Ieu para mitra ilmu rasa jeung rumasa teh jelema kudu boga rasa jeung rumasa. Lamun urang ngarasa diciwit ke ku batur nyeri, ulang ulah wani nyiwit ka batur kitu para wargi. Tah ieu rasa jeung rumasa teh kitu. Nu mawi para mitra, wah tiba heula ge tos aya ilmu ieu mah kitu. Ilmu ieu mah ilmu rasa jeung rumasa mah. Jadi mugi-mugi we urang tiasa niliman ilmu rasa jeung rumasa. Lamun urang nyeri diciwit batur ulah nyiwit ka batur. Lamun teu ngeunah dicarekan ku batur ulah nyarekan batur. Kitu para mitra sadaya. Pon kitu deui, lamun urang para mitra sadaya urusanana jeung urusan-urusan sejena. Lamun urang eta cenah naon teh kurang dina sagala rengkak paripola geus pasti para wargi sadaya hasilna ge moal nyugemakeun atuh isuk mah urang kudu bener-bener husuna kitu para wargi mangga urang teraskeun ilmu rasa jeung rumasa. Mugi-mugi sakedik bahan katampi etang-etang bahan lenyepanin para wargi kaum dangu. Lila-lila si Bogel betu mubuh rasa kaduhung segede gunung. Kaduhung dirina ngalajur nafsu ngumbar amarah horeng geuning ari dinya nyeri teh teungeuna. Atuh komo batur kana pasti sarua. Si Bogel jadugna golomoran banteng karangkeng nu barontak nu burakrakan ku si Gomrang. Peuting eta temong dina lebah pipina anu nyurung kui baseuh. Si horeng si Bogel ceurik ibarat budak leutik. Ari rasku nasib nu keur karanapan ku Sari Puspa. Waduh Gomrang. Tetela hati anjeun bersih euy. Tobat. Kumaha carana sangkan jiwa aing bisa leupas tina supata si Guryang sangkala. Kaduhung aing datang ka Gunung Karedong. Satadina aing boga hate judes. Duh. Ampun Gomrang. Kuring ampun ancaman si Guryang sangkala bariskeuna ka jiwa kuring. Duh. Tobat. Si Bogel ibarat budak leutik nu leungit cocoan. Cerik melas-melis sumamat ka jiwa si Gomrang.
sedang Sari Puspa jiwana geus teu bisa dikukumaha, dirina harita teh para mitra sadaya kudu ngayunkeun sakahayangna Ki Panemahan Guryang Sangkala. Kakara sanggeus waktu ngagayuh ka mangsa subuh Ki Panemahan Guryang Sangkala mundur. Dipangkeng Sari Puspa anu pamustunganana sinar beureum, nutas ngamangsa jiwa Sari Puspa tuluy mundur. Sari Puspa, kusabab waktu pikeun kula geus teu ngijinan balebat ti wetan geus sibar. Ayeuna kula rek mulang dago dina mangsa nu baris datang, dina mangsa bulan purnama. Kitu ceuk Ki Panemahan Guryang Sangkala. Sari Puspa anu mimiti kasadaran pulih deui kaget ku ayeuna sakujur awaka, meh teu katutupan ku naon-naon hese pikeun Sari Puspa nyaritakeunana. Aduh, nabat kieu, aduh. Terus atuh nasib teh nah kabina-bina teuing batan kieu leuwih hade ajal we jiwa teh teu kuat. Sari Puspa cerik melas-melisnya salakinya pamajikan estuning ku saruan. Mun Ki boga cerik alatan pamajikan dipaksa pirusa ku jelema satengah iblis, sedengkeun Sari Puspa cerik ku sabab dirina beterus ngalaman kasiksa batin. Harita para mitra kocapkeun Puspita, anak wanoja anak Ki boga dirina geus nampa atikan rohani ti Santika. Subuh keneh Puspita geus ngoloyong tacai tuluy bebersih. Sanggeus beres bebersih terus ngalaksanakeun salat subuh, pancen geus teu bisa ditolak deui pikeun umat anu ngaku beragama Islam. Bentennya para mitra, anakna tos benten ye. Tuna kaya nu karanapan ku pihak si Bogel. Kiwari geus namahan geus aya ambahan anyar, urang guar deui ambahan anyar saurang jalma lalaki masih jajaka. Keur lunta ngalalana nu maksudna tayalian rek maluruh laratan nu jadi bapana, nya nu katelah Ki Jantra. Eta jajaka teh nyata anak tunggal na Ki Jantra. Si jajaka anu katelah Bintaro satu tas nampa beja ti salah saurang jalma yen cenah Ki Jantra geus tiwas ku ngaran si Gomrang. Teu loba pikir deui Bintaro terus lunta ti lemurna nu dimaksud mah rek nepungan si Gomrang pikeun ngayakeun balitungan. Kitu tekad Bintaro ceuk paribasana, hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar pati. Atuh anak Ki Jantra nu ajal harita teh memang Ki Jantra nu ajal ku tangan si Gomrang alatan bilu kagorombolan banteng karangkeng. Samala salian ti Bintaro rek ngancam jiwa si Gomrang aya deui jelema seje nu katelah si Jakabura. Manehna tayalian anak saurang jalma kahot nu nalahna si Kumbang Karang. Sarua Jakabura gerek nepungan si Gomrang ku sabab nu jadi bapana. Nu katelah si Kumbang Karang sawaktu bantrok kakuatan di kampung Tegal Manja. Jiwana geus teu katulungan palastra akibat gempuran elmuna si Gomrang. Nya pamustungan nama ieu dua jelema teh sapamadegan tepung di setengah jalan. Satu tas siliwanohkeun akhir nama, sama harita teh biluk pikeun babarengan. Samiuk rek ngayakeun balitungan ka jiwa si Gomrang. Teu lila atuh Bintaro ngajak nyarita ka Jakabura. Lain euy. Nah bener kolot andika nasibna sarua jeung kolot dewek. Maot ku tangan si Gomrang. Bener, mua pati-pati dewek lunta ti lebur lagi glegok. Legok manyar mun teu rek ngayakeun balitungan ka jiwa si Gomrang. Keur si Jakaburak eueuh jago eueuh jawara. Ari sabab eta betu genah bapak kuring bak ajal ku tangan batur. Saurana we anak bapa atuh dewek teh. Kudu ngabela atuh, saha deui bapa dewek dibelana iwati ku dewek deuleu. Memang hade euy satujuan pisan. Kumaha carana ieu? Ayo kumaha carana kumaha? Apaan sih geus jelas? Di antara kolot ke dewek jeung kolot anjeun palastra ku jiwa si Gomrang lain? Nya ngan ieu mah palebah urang ngayakeun pangbalesan piraku. Rek urang duaan sedeng gentong boro pangkat urang. Nu elmuna can cukup cacakan nu katelah Mbah Gantarang ge teu kuat ngayoangan kaluhungan ilmu si Gomrang macam kitu. Deui nya doh. Kumaha lamun kieu batu ye? Urang samemeh ngayakeun tinakan ka si Gomrang. Urang kudu ngabogaan heula balad nu loba. Jeung yeuna urang di mana geus boga balad, urang nyusun kakuatan pikeun ngala jiwa si Gomrang. Halus tah pamanggih memang hade euy. Jeung kawilang alus deui. Pokona tapi cara neangan jalma teh hese komo nu rek diajakna kana laku teu hade. Batan daekeun kalah kalumpat. Teu kitu newak ka urang ke. Ais. Nya ari sagawayah mah atuh kieu, apa urang teh kudu lantip. Kudu hati-hati, teh ngancain pokona mah.
laukna beunang caina herang caina herang laukna beunang ayeuna tong wa kaki tu ye urang tepungan heula nu ngaran Ki Bogel sabab eta gegedugna cenah kitu urang penang sarayaan ku urang atau penta pamanggihna kumaha carana dina ngoning urang ngagempur si Gomrang kitu cara-cara nama bari urang neangan balad ish halus bener tah atuh urang tepungan yuk sugan mare keterangan nu jelas ceuk eta dua jajaka satujuan atuh geus kitu mah harita atuh para mitra sadaya Bintaro jeung si Jakaburak tuluy ngajugjug ka lemur bubulak rek nepungan Ki Bogel tapi nya kitu kakarage Bintaro jeung Jakaburak menang 7 lengka harita rentang-rentang Santika tas di tempat nininya ini Cantini dasar Bintaro adat-adatan teh sok hayang menang sorangan harita ge nya kitu barang dirina bantrok jeung Santika Bintaro estuning embung ngelehan geus puguheun ari keur Santika mah teu mepet kusabab kasieun jalan anu keur disorang ku Santika sidik cungkrangnya Santika teu mere jalan pikeun Bintaro da pugu geus beak deui ari lain bibir anu jungkrang mah kusabab eta embung ngelehan itu ieu embung ngaku 3 berus ka jungkrang antukna para mitra daek teu daek manehna dek diadu Bintaro langsung nyentak ka Santika cing atuh lempang teh heuleuh atuh sia teh boga mata sakitu dewe keur lempang bet ngabadug sia cek Bintaro teu nempo jajalaneun nu ditincak ku Santika nya pantosna ge salira kedah mepet ka sisi lantaran lega kene sedeng kuring mah tinggal itu pan sakitu ujung kiri jungkrang nu ngajung ieu lewangna mentak naon atuh sia turun ka handap moal naon deuleu atuh turun heula ka handap mah pirap sakuman teuing jerona jeung iraha tapi mangsa bodoh teuing sia kumaha karep eta nu penting mah sia geus teu mere jalan ka aing ye cek Bintaro estuning nganggap enteng ka Santika sedeng Jakaburak mah teu pipilueun kusabab pikeun Jakaburak estuning ngabandungan kitu teh mun Santika meped sisi teuing teh geus tangtu awakna bakaragrag nya kusabab sieun kajadian ribut kapaksa Santika ngelehan Santika terus ngajak sasalaman ilaharna jalma nu nyieun kasalahan nya atuh panginten lepat ti kuring ye atuh ayeuna mah bade menta dihampura we lah bising pokona mah salira ngarasa teu genah ku peta pola kuring bieu kudu menta dihampura deuleu ari sebab jelas kasalahan aya di Andika ngan moal ka ngahampura lamun teu waka sujud ka aing nah aya sabaraha ieu nurutkeun naon undang-undang nomor sabaraha sesama jalma kudu nyembah sujud ka jalma deui asa can pernah ngadenge kuring mah Santika akhirna jadi hudang amarah harita barang Santika kudu nyembah kan jadi jelma nu anyar panggih teh timul harita Santika nafsu ka hudang amarahna malah tuluy para mitra Santika nyarita harita teh Santika akhirna hudang amarahna tuluy nyarita cek undang-undang nomor sabaraha sesama jalma kudu nyembah atawa sujud ka jalma deui Santika hudang amarahna anu penting mah Andika sujud ka dewek mun hayang salamet ka jabas ya mun hayang modar sapat beheung teh atuh jadi perkara deuleu sok ajak najis deuleu kuring mah ieu pangnamenta ngahampura teh lain ngelehan maneh deuleu lain eleh tapi sieun kajadian ribut kapaksa kuring nu menta maaf anak itu mah atuh lain heurin-heurin teuing jalan ieu mah nikah yang ribut ajak ngesang neangan pucuk ti kirang kasalahan dikorehan we Santika estuning sayaga diri wani sia kira-kira ka dewek teu wani kunaon ulah dikira kuring leuleuh satures siga nu eueuh kabisa dor ayeuna rek mecakan ye terah teueuh getih ti si Gomrang ye cek Santika nantang atuh puguh Bintaro jeung Jakaburak kuat ka ngarenjag kitu deui celeng Jakaburak luncat ka hareupeun Santika dulur nah bener Andika teh terah si Gomrang atawa anak si Gomrang bener rek naon Andika make pipilueun kana urusan batur beureun oge aduh kade euy ulah salah ye kula pangna luncat ka hareupeun Andika lain pipilueun kana soal nu cikeneh kajadian tapi kula rek nanyakeun leuwih jelas nah bener Andika anak si Gomrang Jakaburak netep seukit ka Santika lamun kanyataana bener rek naon Andika Santika denge ku anjeun kula luntat ti lembur lain
Tayalian rek nepungan telah si Gomrang. Hari menjadi perkara bongan si Gomrang geus wani mateni bapak kula. Katelah kumbang karang. Ayeuna aya andika nu ngaku anak si Gomrang kabeneran. Pur kuntul kali tunggul largaga kali tunggal. Moal neangan jurig teu kadeuleuk bangsat aya paling. Pokona mah ye. Leungit bangsat aya paling eueuh bapana aya anakna. Dor. Kira sanghareupan ye kula si Jaka Burak terah anak ki kumbang karang jawara ti Gunung Jograng. Ulah majar kumaha ulah majar kula telenges. Mun andika waktu 4 menit nyawa andika baris ngalayang. Cek Jaka Burak geus saya gadiri. Waktos nasib.